inget kulai ima alal hak lain dongeng fiktif. Bener aja kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meunang meureunana bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres ku segala pindah dokter ngagedean daerah akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong jeknya iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh bisi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh bae mah dipotongna ku dokter Kamal henteu lah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan cek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta geus cenah ku ibu dirawatan informasi tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh ku sebab urang sedekah ku sebab urang peduli Allah henteu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bab dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu haju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mobilan sing arapu imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkara geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor jadilah mobil jadilah imah mewah megah sakallah hayang nyaos ya eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo siap mobil sing arapung harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aing sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak masyaallah hayang nyahoinana dunya tah
ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing ayo araku kusia tah aku kusia tah ku aing dirusakeun nu aing teh mantak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus mah ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae terus ya seri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah dia aku mun masih kene urang ngaku berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nu saha maka di aku ku sia hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokot janu Allah ieu rampang piributeun teh harampang nasaubna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasanana syariat mendak jelema lamun nasaub bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasaub eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jarah kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus kurang sebab naon syariat bae henteu nasaub atuh mikiran zahir bae nasaub bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana saub mikung teu kos kitu mentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna nah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang adapun hajugu Allah disampaikan betamatunu Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge ya teu make modal tuh ya sodako tah asal geus datang ka sodako bae merengken istighfar mah atuh teh kok ziarah ka kuburan badara rek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we jakena nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu kokolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik
itu anu nilainya gede batu ngegepok tilo kadeng kos aja pengen di kantong na tilo kadeng naon-naonan kadeng itu ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema. Nah iya urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula nu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa nu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon cakula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajo pasak dagingan beseti. Tari masak berarti kan. Tari masak karena sebab naon dibere beas atuh pan butuh sulu. Butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus rada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beasna. Yang ka dioper ka ditu sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang ngadenge donatur masuk kitu kapan henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi begitu, proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang tenyahuan gitu, atuh kan kerja sama jeung DPR, beloon kan DPR. Baheula teman aku hari leuwih parah. Aduh ya Allah ya Rabb, eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, nu henteu bae. Orang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui. Poe ieu jang menambah-nambah. Naon kitu ngaranna cocobati Allah. Kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake. Bajuna ceuk lagi nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan celana sletingna teu jalan deuk nyalanaan naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk eueuh kancingan ya ieu mah deres ge resep urang. Aduh kancingannya diharap di kancingnya ya memberen siap pakai no kos kieu memberen ya saya cerita kitu nu layak pakai tapi eta ge teu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayang eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula. Nah iya jeung minggu selanjutnya anu bener-bener urgen
sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu. Nah nu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko. Ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidafil bala. Kitu para jamaah begitu datang di dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bungaheunana luar biasa. Sebab atuh bisa dibayar. Warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing. Ka mana balik anu aya keneh imah sapotong makanya anu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar. Iya kan, masya Allah luar biasa. Sanajan geus dipersilakeun balik deui, atuh kamana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana. Seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dunia teh hina, mobil hina. Tuh ya pakaian teh hina jabatan teh hina lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang. Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna nauhidkeun ka Allah asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi kayakinan. Lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup. Asalna urang ti Allah eueuh aya nu ngaayakeunna Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah. Salila hirup sehat nu mere sehat Allah. Digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah. Kadang teu puguh teu karu. Gering tanpa sabab. Haju cagerna ge kitu ke. Ingat ka dongeng Abah. Jelema sugih. Ringgus ke Jakarta, geus ka Singapura bebeakan, dilayadkan ku Abah. Naon ya geus pasrah we sakena teh mah selain obatan. Coba sing gede hate, coba bae ka puskesmas. Lah, geus sapira puskesmas. Obatna gering eta kena nyeri cili eta, nyeri irung eta. Puskesmas mah kos kita tuh batuk eta, asma eta. Guys, aku lagi ke Jakarta, geus ka Singapura segala geus beak ya geus. Jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat, lain dokter. Tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah. Sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah. Lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura. Iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge. Nya, iya tuh coba we ka puskesmas, urang-urang teu nyareat teuing. Abah balik nurutnya nah ka puskesmas, dina hatena mah lah sapira puskesmas.
Obat nyeri huntu eta, celi eta, salesma eta, asma eta, obat jantung eta bae. Puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh. Darurat. Itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae. Bae mariksakeun ya. Obatna pasti eta keneh kan. Yes, bawa diinum nya kunaon. Menang sajam 2 jam cenah ieu jeber rada ngeunah ini. Ji bener oge cenah terus isuk dan nginum deui. Apa sakaligus bae paling obat diinum. Cak nama permen meureun. Atuh overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah. Masya Allah bener kiai cakiana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teh cager-cager komo mana ge teh cager. Jadi datang itu sekarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kuda nih waduh dia boleh terus berobat geus wow kadieu bebeak aja mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh segala sambil bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun kunyana. Iya teh rendemkeun kana cai inum. Balik buya anak langsung nyana dilaksanakeun di inum. Bra. Jangeunah ini awak. Coba saya tenang kan dia ujang kaget loba habak sama kana. Oh, atuh langsung diinum deui cager. Ku bujang kaget doang. Tak eta kan ya Allah, cagena ngomong kieu mun ti kamari meurang teu kudu jujualan teu kudu kitu. Sia mau ngomong kos kitu. Eta teh Allah dari meakeun harta heula buku. Sebab hartana teu bagus. Ta eta rahasia ya Allah. Aya nu geus kadieu kaditu migrain. Geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap. Ka dokter geus diurut ka mana. Aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu. Sopan tak bahasa hulu tuh sopan. Nyeri hulu. Deres ayahaan coba di belah kaler. Atuh ulu kunaon nyeri ulu cek cenah. Aduh jeung beung. Aduh. Tadina meureun ngadar capek ejos ya mah. Eueuhan kurang ha. Hulu ejo. Eta kos gitu tah. Ajo ya ku geus ka mana aing geus ngurut. Sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter geus sana. Ih. Ku prokol geus. Dah, segera prokol. Ih, ini coba ge ku prokol. Deh, prokol di obat warung cek nya. Ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan. Coba kunya. Ajureup besare. Udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu. Ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be. Atuh aing pajar promosi ye. Carita obat-obatan ieu. Tungtuna aing disumbang be ku PT Prokol. Sia mah boleh bae. Dasarna hayang jama. Tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik, obat-obat warung. Ingat kula ieu mah alal hak, lain dongeng fiktif. Bener adi kula mah, kula basanten ka Banjar. Pan macul di Banjar. Macul haju ieu ka pacul. Meureun wiridanna poho hari teh. Teurak. Teurak. Waduh, bacocor cek urang dieu mah. Getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu. Lah, sapira kena pacul kan seetik congok pacul.
Tapi ternyata merenanan besi makan ka lain deh. Nah, kabelah dina terus ngagedean di pondok ternyata bengkak. Menang merenan bangsa saminggu nyeri bengkak. Baliklah. Balik ka dia. Balik bebeja ka abah ka ibu gitu. Oh, ka dokter bae cenah, ka dokter ka Tangerang. Dokter segala rupa teh cager. Dokter deui. Dokter teh cager deui. Geus kompres ku sogol. Pindah dokter ngagedean. Daerah akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba. Ini mah harus dipotong jeung iya, ayo berobat dipotong. Sakate teh geus leutik hate. Waduh, mangkaning pemuda keneh. Bisi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung. Oh, siapa sok ka mana bae pikiran teh. Aduh, aing kudu dipotong jempol masyaallah. Balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter. Dokter Kamal. Henteu lah, udah balik ka dieu. Balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu, kudu dipotong cenah Bu. Nanaonan. Sak nyeun teu bisa motong eta dokter. Ibu eta. Gas ada ku ibu dirawatan. Gas pokokna mah marud koneng. Koneng ku ibu almarhumah. Masyaallah. Koneng terus di bawangan saya ti kuasa. Atuh ieu bade digoreng meureunana. Diuyahan, diaduk-aduk, kolot baheula eta. Make daun jauh. Di dina tatakanana teh daun jauh kulutuk ulah di piring, syarat meureun. Set dia. Guys, mana nu nyeri di ieu heula di non di bubui. Di bubuinya sia bubui. Dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta geus Bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah teh bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung di talian ku nyana geus es kumaha tuh nyut-nyutan geus loba omong ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalagaan ibu. Sok lalagaan mah dipukul mah gitu. Yes, ditepak ku cenah. Yes. Masyaallah alal haq. Udang subuh. Eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nyeri. Nu nyerina teh coplok sorangan, betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Aja gua makan koneng. Nah, ti koneng uyahan. Terusan eta naon garang-garang bawangan. Aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Di sabara urang ya alal haq di sabara urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah salah lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos gitu. Paeh. Geus lain ngagedean deui paeh. Hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ka dokter kan geus teu bisa. Can nyagerkeun mah Allah tadi kan. Nah, inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede jasa dibirit. Salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah. Baheula mah loba eta penyakit bisulnya. Merata itu bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul.
Ya Allah tilu jeung cule maksudnya eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur itu eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah tuh obatna teh naspro bae naon batuk naspro korek naspro korek aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk dipurlukeun naspro weh ngeunaheun eta hiru dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah. Oh, gula saya ira, kos dia gampang cek obat. Lain gampang ge geus ka dokter-dokter teh. Atuh dokter manu kieu moal bisa. Aju abah ka tangkal awi ka dieu tah. Aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah. Sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah. Coba cokot bro jalobain tukang geuning. Digesek-gesek ku abah sot. Konggeng. Waplok ka dieu. Nah, siap balik ka ditu ulah kena coplok. Dikitukeun hees bareng di imah. Masya Allah eta barang hudang plong bae. Eueuh nyerina dicabut kalaluan. Kalaluan goreng nyaho kula tetangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masya Allah. Lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya nah aju eueuh kakarak deuk bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meunang ka korong aya tareka baheula tak kitu tapi lamun deuk kakarak deuk bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tarik ka kolot asal geus meme kalau mentis eta mungkin jasa eta ka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tarik ka baheula tuh mantak cak kolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon jadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh geus bagus dan nya mah tuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir. Berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas. Pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu. Ieu hiji pasal ngalanjutkeun tentang praktek mencit. Kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu goer maqdur aleh. Makdur aleh teh hartina anu bisa lindeuk hewanna bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung, munding kampung, sapi kampung lain embe leuweung, munding leuweung, sapi leuweung, jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur aleh. Aya anu goer makdur leuweung sato kesit disebutna. Eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hulkum jeung mari. Nah. Sunah jeung wada jaeng urat
anu belah luhur. Lamun guer makdur alaih teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur eta mah di ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang kadinya kuari mencitna make naon nah ieu dicaritakeun di dieu mencit da ulah salah make alatna alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah yahilu ribuhu maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina tawah hewan goer makdur alaih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus munding sapi kitu kene onta kitu kene contona kahadidin kawas peso golok meunang nyieun tina besi teu naon besi ku urang dijieun peso dijieun golok berangkat urang ka seak sok nyahoanan sia kolot-kolot teh lembur seat mas Allah tampiling geus sia seat tuh hayo sia ngomong deui sia ye lamun cisoka cilongok tah cilongok citi ieu orang wajib terlembur sehat teh make ci padahal mah sehat aju babari ci sehat teh terlembur sehat nah atawa belah ditu kan naon kitu ngaranna pasar Ciomas teh pada rincang eta nyieunnan golok hayang anu hebat pangodokan siapa di pangodokan eta tukang nyieunnan golok PSO teh baheula mah urang mun liwat kanya tang teng trong geleutik mah eta sikeun naon nyieun golok jaheut eta di pangodokan mah atuh geus teu kudu tang teng jaragonya nama besi dikitkeun set mun besi bawa ka pangodokan nyieun golok set dipaut doang Masya Allah aju kumaha atuh teu kumaha jadi golok atuh henteu eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanan besi naon bae dijieun baju besi ku badan besi teh dijadikeun baju
kurang ku sebab ieu bisa dek kumaha bae di modelkeunana teh dileunggeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus logam-logam naon bae emas dimple-emple perak dimple-emple besi-besi berbagai logam ku Kangjeng Nabi Daud dileunggeun Kangjeng Nabi Daud malah nanaonan dek diipiskeun ku dijieun baju maka nyeunan baju perang baju kre baju perang ieu ya cetok perang asana lain cetok beureun nya ngaranna tah cetok mah budak angon ban paranti perang naon coba ngaranna helm sia mah heran helm bodoh datang ka kolot paranti perang coba cetok paranti ngangon helm paranti motor yes ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran khotib bayaran bareng hudang jam 11:30 guguraan bae naik motor make helm kan datang pas kadinya azan pohonnya na helm tadi buka langsung ka mimbar Masya Allah tuh jelema seserian kabeh pas inget-ingetnya anak baca khutbah alhamdulillah helm tadi buka eta khotib bayaran teh kos kitu teh nah iya lamun cetok budak angon helm motor lamun ieu teh naon kudung wajah disebut da teh naon ieu paranti perang tah ieu kan tah eta dijieunnan ku Kangjeng Nabi Daud nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut mentak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da besi dileungeun Kangjeng Nabi Daud lah tuh besi nu sakitu teu astaga di kitu-kitu jadi jadi leuleus atuh hate wa komo bae atuh langsung penting muncilak we sarwiti pepe kena berarti ya aduh Masya Allah geus kikian bae aya nu teu kitu tetep bareng dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu asana eta tanu aslina mah tah layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam maka dampe leuleus di Kangjeng Nabi dah kuari besi dijieun peso besi dijieun golok kena seukeut muhaddad abe sakaligus ayam segar hareupeun sret peso mentak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula nah asal geus asah kulit ka dieu set dikitukeun heula set kada buuk krek asal geus teurak kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set meh ka kotok ka nyana heula kitu kan set gitu kene domba bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nu seukeut ya alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukeun peso golok nu seukeut nu hasin tambaga ge meunang zahabin emas dijieun peso golok urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso emas dijieun golok asana meureun muringkak bulu tapi coba di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa jelema kan saeutik ngan sakian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tanjakna nage emas terbang emas kabeh
asbak nage emas. Ieu tempat micen tempat micen. Naon kadang-kadang klosetna emas. Kamu Haji Pendi datang ke ditu tuh geus. Saya mau ke WC dulu, iya. Kunci kunyana. Tunggu ditek-terekan. Lain ngising. Peso garpuhna sendok na piring tina emas haram ngan mah keur carita kemewahan dunia nyadakan boga kapal khusus kamar khusus kapal di kapalna emas tuh nyana geus ngasa bangga panghebatna dibandingkeun jeung Indonesia mun naonan nyana di urang malaina pakai jelema Mas Tono Mas Darto jadi mas urang di pakai jelema di itu man tadi Brunei mah di urang mah jelema make emas aduh Mas Kirdun ya emas tak misalnya emas dipakai di jin peso seket pakai mencit menang perak gitu kan kayu aya kayu anu teas model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api tambah kahujanan keanginan kuku manggih eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai dipaku ge teh paku nu milih ngagenyai mah masyaallah kokos tangkal kalapa di urang baheula eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung itu diantep geus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah kuari ngabangun ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu da sabaraha taun baheula makan gitu. Nah eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung dirimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbasna. Eta kayu kalapa masyaallah. Tah aya kayu bisa pakai mencit kayak ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula teas genyai tah eta bisa pakai mencit kayu kosobin awi hinis sementara kurang dikitukeun trak sing ada tah asal geus dikitukeun tah nyeun hinis biasana awi hideung trak laikeun kadinya geus ulah make golok ka ditu na kurang digitukeun set angkat kan tak eta seukeut besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana pokok mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok make hinis mencit manuk mah cara nyieun hinis ulah kieu ye awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun tah pantek set kelaikeun rendeun dikitukeun set potong tah eta sih atuh aya make carana naon ge atuh teu ye kosobin hajarin batu make batu diseukeutан ku urang atuh biasa dibentukeun supaya seukeut masalah ja eta ge anu sok pake nyeuketan eta batu keneh bae pan nu sok pake nyeuketan golok teh atuh pangasahan atawa lain nu sok muter teh gerinda eta batu keneh baheula mah ngan kuari mah dibesikeun jadi tendina kita jadi gerinda baheula mah batu diseuketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian zujaj kaca seket basah
halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencitna teh anu seket mun besi geus dibentukeun peso golok anu seket kitu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seket awal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseuketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan haram wasinan make huntu haram ya manuk dikitukeun kurang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna aya jelema huntuna sajengkal misalna ye calingan sajengkalnya na ajuku mau ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseuketan huntuna jet seukeut huntu teh seukeut di awak kurang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah huntu teh pang teas-teasna nu aya di awak kurang bakal dibandingkeun jeung benda-benda lain huntu mah teas. Coba bae ge coba atuh huntu lamun teu teuas deuk kumaha ngadahar dagingna deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang eta berarti ku hebatna huntu mantak daharna 40 gayeman abdi alus ieu urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 iba lain pan set budak tuh gayam-gayaman deui tah eta nu ngarusak mah kitu tah engke pankreasna jadi rusak ususna jadi rusak dibere huntu urang teh teu ngagayem nah eta teu alus bagus kitu awak 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teu rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya urang guari boga gading gajah kan teu has gading gajah diseuketan gak pakai mencit haram atau tulang maung kun tuas tulang maung seuketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seuketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah mentak temenang make kuku lantaran langsung kangjeng Nabi nyarita ma'an harodam wa dzikri Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zupra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar teh kangjeng Nabi laysa sinna wa zupra selain huntu jeung kuku teu meunang ku Kanjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin teh barang daharna tulang geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun dipake mencit ke jin neuleukeun waduh makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu
jin eta jin nyana tersep. Mantak lamun orang boga gading gajah eta kan tulang. Gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin. Mun ku urang diurus pakai kipa, diusapan, kebal-kebal aya jinan. Eta kadaharan jin. Tah, engke kurang dikitu ke ngarokok bae urang teh make kipa tah. Jin ke nempel kadinya set diome urang. Kebal-kebal urangnya jadi jin. Jin, atuh coba bae ge. Deulekeun jelema anu ngarokok make kipa. Kos jin. Atuh aja kos jin da. Oh, komo nu pipa nu panjang nu kudu. Bodai sok bodai kieu. Aju cing-cing bol deh kan di dieu teh. Teu make kopiahnya. Make kaos hidung. Kieu. Ya, urang deulekeun nganya jin. Kita mah jin atuh emang jadi jin. Tadi nama kasurupan doang, kasurupan. Bari menjadi jin asli. Nah, mun aya kiai ngarokok make kipa jin eta. Cadepan kiai ge osok, atuh kipa aing mah lain tina tulang. Itu teh rahasia pribadi teh. Jin eta kok kitu. Tah tulang teh beurang pake bencit. Lantaran cek Kangjeng Nabi tulang eta kadaharan jin. Geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kadua habsi. Urang habsi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu naon ka kuku. Geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir. Baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipake mencit kuku jelema atawa kuku hewan sarua bae ulah teu beunang ta eta cara mencit hiji kudu make besi atawa naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang asal nu seukeut bisa pake mencit bisa pakai mutuskeun hulkum jeung mari halal. Tapi lamun make besi anu teu dicekel ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekel ku jelema pepencitanana haram pos ayeuna pepencitan teh eta pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram. Nyamantak sing ade kuari urang masuk ke restoran. Sing ade urang ayeuna lamun meuli daging lah maningan urang mencit sorangan bae. Meuli daging sakumaha hebatna. Australia misalnya saha nu mencitna di Australia. Cenah jelema agamana Islam apa kafir. Sedangkan mayoritas kafir. Kan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitan urang mun teh nyaho haram. Urang kuari ka Bali, di Bali mayoritas Hindu. Henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna. Atawa urang manggih embe geus dipencit. Di hiji daerah nu mayoritas kafir. Ya embe tapi nang mencit ye dideuleu ku urang hulkumna pegat marina pegat ieu mah halal ya ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukum. Tapi lamun urang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam halal kan gitu. Atuh ku di restoran ieu urang ka Hindu ka Bali mayoritas Hindu di dieu teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba daging hayam sapi mayoritas teh Hindu haram kecuali aya khususnya restoran Ibu Aisyah muslimah eta mah geus eta halal tak urang maksudna ka dinya mentak di Amerika make label di Amerika mah restoran muslim di Amerika mah sebab naon gitu minoritas Islam besi keliru jadi eta restoran muslim jadi urang lamun kadinya geus teu sanksi deui lamun henteu make kos kitu haram teh di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen tuh aya urang lamun bulan puasa ka Amerika ka ditu nah sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be
Ya ke Amerika tuh. Di situ aya. Nya mun kopi muslim, tah lamun restoran muslim. Tut aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim. Di Belanda komo di Belanda mah. Ya Allah. Masya Allah tes di budak. Gitu. Tuh sapira Belanda. Tah deket Cikupa ka Katu eta. Udah Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda. Di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba. Coba ge ke Belanda ka ditu. Urang obrol bisa bahasa Sunda. Kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol tah ditanya ku kula. Ditanya, "Wah you come from?" cik kula. Itu English dong. Ceknya nanti Belanda lah ceknya. Terus, how long itu nanti? How long itu nanti? Aing mesti pajar tuh bisa kusia atau mesti pajar bisa. Jadi sanksi kan siata. Praktek ceknya na. Abdi ke di Bandung. Ya boleh jadi bahasa Sunda ya. Mohon saya abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui aya ka Bandung deui nuju Ameng we. Pan paseh amat ya budak. Bahasa Sundana atuh resep kada di Bandung mah. Saya kerupuk jadi di Bandung mah peuyeum segala. Ayo atuh segala sambal raos. Yo. Aing kadung make bahasa Inggris tadi. Bahasa Sunda ya bule bahasa Sunda Belanda. Bareng teh jeung kula terus leumpang make bahasa Sunda be. Tapi kadang-kadang ayahnya nu kacaletot nanya, what is this? Ya, kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang. Lamun hebat eta kan hampir teu kajawan. Atuh teu kajawan nama bahasa Arab. Kula di Madinah baheura jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab, ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab. Make bahasa Arabna bahasa Arab sakolahan teh. Kesel aing ngadenge. Kesel. Nyarita kenana teh lah nyarita ke segala kos gitu lah kos gua sih dia gede sekolahan eta ge Inggris kos gitu what is to dah cangkel teu kadenge isi asa kos hah ya teu bisaeun kos gitu aing puyeng bahasan jadi geus ulah kadengean eta bahasa Inggris lamun masih kene kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat mantak Gus Dur jaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak paseh bahasa Inggris. Sebab naon masih kena uga eueuh tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat paseh jasa Inggris. Geus teu kajahoan kuciwas. Eta jalma jeung Bill Clinton ya tuh ngobrol. Saha tuh coba bisa ngobrol ditonton ku sadunya. Biasa bae Gus jagona bahasa Inggris paseh jasa. Artinya pas eta kan Inggris aya Inggris aya Inggris kitu Amerika Inggris kene aya Inggris New Zealand eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung aya Sunda Cianjur aya Sunda kitu Cilongok anu hebat aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kok kitu geus beda-beda naon cara-carana. Nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae. Kos Arab. Urang ngaseng bahasa Arab Mesir beda. Kemudian Arab Baghdad atuh beda. Kemudian komo ka Iran maka itu Persia geus lain Arab deui. Kemudian ayeuna Arab Turki atuh beda. Komo atuh Turki geus lain. Eta Arab keneh tapi lain. Beda deui jeung Mekah, beda deui jeung Madinah. Arab keneh tapi dialekna lain deui. Urang ka Mesir Arab keneh tapi kok lain deui. Yordan Arab tapi kok lain deui. Da lain-lain tah bahasa-bahasa teh. Jeung Arab aslina. Tuh, Arab aslina ge kan beda-beda. Aya anu ningratna, aya anu setengah, aya anu kampungna Baduy. Itu beda. Nah, urang ngadenge bahasa urang Pandeglang. Ka Baduy kan kayak gitu. Sekampung mah hayang seueur urang gitu. Bahasa Baduy kos gitu tapi resep betul. Sakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos gitu teh. Sakapeung mah greget. Nah, ieu bahasa-bahasa tah kos gitu ya. Nah ieu balikan deui
carita soal kitu pewencitan sing hade eta urang. Sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat. Set iki diasupeun tah hewan kadinya. Digedrukeun, haram. Aya nu digedrukeun baheula mah kitu, brak. Aya dipencet bari mah, ieu na kitu bae diasupkeun huluna kadinya dijagal. Sup digiringkeun, plak. Angkat deui, plak, angkat deui, plak. Aya nu tilu sakaligus, tilu. Dikitu geblek haram. Pencitan haram. Nah, hayam, lamun hayam mah kan muter, hayam. Model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna. Tah, eta teh kapan mencitna? Apa teh perusahaan? Aja perusahaan anu Cina misalna. Atuh kapan mencitna ge lain 100 200 pan sapoena ribuan. Atuh lamun mencitna kitu 1000 bet sengkleh. Kan aya mesin. Iya hayam, tak iya hayam. Taruh-tarurun ke handap, set muter ka dieu. Set. Di dia alat mencitna, asal datang ka dieu jreg, asal datang ka dieu muter sorangan. Cada jreg. Dijieun alat seperti eta diproduksi di kucina. Jadi geus turun ke handap, sok geus nang mencit. Aya deui alat geus buluna geus kalaluar geus buluan. Atuh ngaranna ge diproduksi. Tah eta kos kitu mencit. Tah ieu turun hayam di luhur. Digiringkeun ka dieu ka handap celek ina muter we gitu datang ka dieu drag keputer deui datang ka dieu turun kos pabrik we kos sosotan gitu kos sosotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu mencitna ka dieu turun haram ngentek anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka emakna kitu keneh parabna salah ulah ka teh ceurik cenah hayang cikeun ulah mah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang siang cikeun bas sekali-kali atuh beli cikeun tah eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabelina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali cikeun anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi cikeun Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan si eta boga tah eta mah halal berarti kan masyaallah tuh ya iyalah si hade urang carita tinggal ieu bakal dicaritakeun falau kutila bimusaqallin wah beuki rame ka ditu mun aya hayam dibabet aya hayam manuk ditembak atawa dipanah ieu jangan lewatkan minggu depan deh lah ngabesan bae gitu